takabaro alal muallim, urang eta teu dibeunangkeun ka jelema anu ngaji boga rasa sombong ka jelema anu magahan. Wa minat takabburi alal muallim, sebagian kesombongan jelema anu ngaji eta ka jelema anu magahan ayas tangki alal istifadati ila minal marmukin. Urang ngaji eta boga rasa isin kecuali daek ngahadiran ceramah, daek ngahadiran pengajian anu ceramah eta jelema anu rang al masyurin. Ari jajal ketika ke lembur manu ceramah urang endung, ternyata eta salah satu kesalahan jelema anu belajar ilmu eta ayat takabbaro alal muallim, sombong kanu magahan. Sombong eta kumaha? Wa minat takabburhi alal muallim ayastangki palal istifadati ila minal marmukin al masyurin. Daek urang madaekeun anu ngaji, daek anu ngadaekeun anu ceramah, ketika nu ceramah eta jelema anu viral anu terkenal, ketika ke lembur mah nu nonton palingan ge 10-an. Wa huwa ainul hamaqo, eta bentuk kegoblogan eta doang kitu. Kabehan pan kitu. Sedangkan murabi eta alladzi yurabbina sabisigoril ilmi qabla kibarihi, nu disebut murabi eta jelema anu magahan ikro ka urang lain jelema anu magahan kitab baled teh. Eta adalah murabbi. Sabda Abu Musa azza wa jalla al-sadisu